Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga hayu urang ngajengkeun deui hanca darasan urang sadayana kitab matan Fathul Majid halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Paman mangka ari sing saha jalma eta koda anu nekadkeun ieu man annal qudrata kana sayaktosna qudrat tu athiru eta anu napakan ieu qudrat fil mumkini dina barang anu mungkin binapsiha kalawan dirina itu mungkin binapsiha kalawan datna itu qudrat au hiya atawa ari itu qudrat teh ma'adzati eta sarta dat kufrun mangka eta kufur wal iyazu mangka ari nyuhunkeun pangraksa billahi ta'ala eta ka Gusti Allah ta'ala. Wa mindalika mangka kulantaran tina itu madzkur ta'lamu uninga anjen tahrima qaulil ami kana haramna cariosan jalma awam al qudrat nawan al qudratu lapat qudrat al qudratu ari qudrat tata soropu eta tasorup itu qudrat liihamihi karena hayalanana itu qaul annaha sayaktosna itu qudrat allati eta anu tatasoropu tasorup ieu qudrat binapsiha kalawan dirina kalawan datna qudrat la sahenteu annaha sayaktosna qudrat sababun eta jadi sabab pitasorupi dina ngolah wa mahallu hurmati sareng ari tempat haramna hadal qauli ieu hijikeun wa mahallu hurmati hadal qauli sareng ari tempat haramna ieu ucapan ma eta perkara lam yaksid lamun teu ngamaksud si jalma isnadal fi'li kana nyarandekeun pagawean laha kana itu qudrat wa ila sareng lamun teu lam yaksid payak puru mangka kafir itu jalma. Tambihun ari ieu eta hiji pangeling-eling layu kolun teu dicarioskeun naon al qudratu ari qudrat teh wasitotun eta perantara wala alatun sareng lain alat khilapan bari nyulayaan liman pikeun jalma kola anu nyarios ieu man innaha sayaktosna itu qudrat teh bimangzilatil qalami eta saperti martabat kolam til katibi pikeun nuliskeun walillahi sareng eta tetep Gusti Allah teh al mithlul a'la ari pantar anu luhur wa dalilu sareng ari dalil ala thubutil qudrati kana tetepna sifat qudrat lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala teh wujudul alami eta ayana alam wa tarkibuhu sareng ari susunanana dalil antakula eta yen ngucapkeun anjeun lawin tafat lamun eueuh anhu ti Gusti Allah naon al qudratu sifat qudrat lakana tangtu aya Allah teh ajizan eta anu apes walau kana sareng lamun aya Allah ajizan eta anu apes lam yujad tangtu moal aya naon syai'un hiji perkara minal alami tina ieu alam wa adamu wujudi syai'in minal alami sareng ari eueuh aya na perkara tina ieu alam muhalun eta mustahil lima karena perkara yukhalifuhu anu nyulayaan kana emak naon al-hissu panca indra wal iyanu sareng paningali pabatala mangka batal naon ma perkara ada anu ngadatangkeun ieu emak ilaihi ka Gusti Allah wahia sareng ari itu ma ada ittisopuhu ta'ala eta kasipatanana Allah ta'ala bil ajzi ku sifat ajaz hartosna apas pasabata mangka tetep naon naqiduhu lawanana itu ajaz wahwa sareng ari itu naqid ittisopuhu ta'ala eta kasipatanana Allah ta'ala bil qudrati ku sifat qudrat wa ida sabatat sarang di mana-mana tetap lahu ka Gusti Allah naon al qudratu sifat qudrat istahala mangka mustil alaihi ka Gusti sifat ajaz hartosna apes allazi anu huwa ari itu ladi teh didul qudrati eta lalawanan sifat qudrat
As-sifatu tsaminatu al-wajibatu wallahu a'lam bissawab.